Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Ampun, dah wayak kieu. Kunaon si jam 7:30 can udang keneh. Au. Biasa we atuh. Ika can mandi. Hayu ye gancang reka bisa nyarekan. Telat seetik teh sok kulutus. Yuh, teu hidang barudak teh. Nyawa kerusuh ah. Jelma ena mah lalieur ke kebutaan di jalan teh. Kos alam dunia sorangan. Aya Ika jeung Tia bari ka marana? Eta enci bari ka mana? Enci mah bari ka kandang ningali hayam orokan. Pasti hayam bapak dedinya. Nya pugu enci teh sakalian dititang hitung ramu hayam. Ika rek ngiring moal? Moal ah. Bising ke pendak jeung bapak dedi sieun. Nah hasieun, bongan sok naroskeun wae ka bogoh Ika. Ya teu nanaon atuh. Meureunnan si bapak teh hoyong ningali Ika jadi panganten. Naon? Nya, kapan si bapak teh ngarep Ika teh jeung budak pasantren ameh ka bawah soleh? Aya barudak. Amin. Tadi merhatikeun teu ngomong namanya atuh hayam orokan. Di mana-mana hayam nya endogan lah. Dititang hitung ramu hayam karunya teuing. Ika, Tia. Barudak teh ti marana heula di menilila teuing. Tuh kan, telat seeutik ge ngocoblak we ku kulutus. Uhun teh ayeuna ka dinya.